Ya abot atuh. Lamun dewek jadi Gusti Batara Kresna moal teu bejad sirah. Bingung kaotakan ya kalau di mana deui. Tak kitu mah. Sumuhun lajeng nya si Kakang Prabu Batara Kresna teh nanya si Mayang Arumna cekeng daek kasaha cenah nu rek ditarima ieu nah rek ditarima teh Burisrawa atawa Arjuna. Ja aya jawaban anu pasti. Seolah-olah itu saemara mar. Saemara. Iya. Saemara gaduh domba gitu. Nya, abdi gaduh jago lah. Nya. Sanajan domba sagede nahaon ti ditu tinggang ku kampak ku abdi. Lain mikiran si Cepot kemana we ngomongna teh. Gitu kan. Saemarana kumaha? Kieu. Si Mayang Arum teh loba pamentana. Heug bae sanajan kawin ka Burisrawa, ka Arjuna sanajan kawin ka budak Angon teu naon asa bisa ngalaksanakeun pamentana. Naon pamunutna teh? Hot. Ulah caritakeun hot. Saya. Saya. Caritakeun, omongkeun naon anu dipenta. Pangapunten, sok. Rama jeung putra kitu hareureuy. Wah. Bingung kaula teh wah. Bingungna kumaha nun? Naon pamunutna sih? Jadi pamunutna Ua Mayang Arum teh patos-patos nikah kasaha bae oge anu tiasa ngalaksanakeun pamerdina. Palai HP cicing. Tuh, asa teh mah emang ka era teh lok-lokan. Duh. Kaluar ka jero kapas. Leuwas palai HP anu merekna nok pelor. Atuh eta mah dahyar, dahyar mahal gitu dahyar. Gitu wah. Kahiji pamunutna Ua Mayang Arum teh patos-patos nikah oge nyaeta palai dicanakeun pangapit panganten anu sarupi sareng panganten istri. Palai dicanakeun pangapit panganten istri tapi eta pangapitna teh sarupi sareng panganten. Iya. Aduh. Da anu sarupi sareng Gusti Sumatera mah ceu isoh. Nya. Hideungna teman meh Mayang Arum tepan hideung. Nya. Hideungna mah nya sarua jeung ceu isoh. Tapi dari Ciparai ge aya uti nu hideung. Kata nabi pemajikan Ayep. Kantuna mihan namina jadi Mayang. Ditamihan payuna sareng tungtungna. Mayang, Arum, Jangkung. Palai dicanakeun pangapit panganten, tapi anu sarupi sareng panganten istri. Iya. Upami pangapit panganten pameget teh sarupi sareng panganten pameget. Tah ieu nu sarupi sareng Arjuna saha lintang ti dewek. Nya kari make gelung. Repek. Semua jauh jadi renengkeun aing mah. Kitu wa nah ieu teh saha nu sarupi sareng Ua Mayang Arum nah saha nu sarupi sareng Paman Arjuna cing bar kumaha ieu mah teu apa si egot teh jauh atuh kemu teuing kitu mah jeung bolotot teh duh mung sakitu loba seueur wa awewe pangeretan teh mah awewe tukang puncit matre nu kitu teh matre lain matre pan tadina ge nu ngalamar cenah barung
meureun ieu teh keur jalan kaluarna kudu boga saku dua atuh hiji ge kosong wae aing mah eta ku bisa nuluykeun ngomongna teh aya wae pi omonganna teh kaduana naon kaduana caritakeun kaduana teh kieu dina waktosna oleng panganten teh palai dicanakeun tukang hias anu kakasihna teh Dewi Gedeng Patang Lodaya. Tukang hias kakasihna teh Dewi Gedeng Patang Lodaya. Ieu. Anjir eta ngaran awewe. Nya. Aya oge Gedeng Permoni. Nya. Atawa neangan awewe tukang hias. Tuluy urat saraf dina beuheungna teh teuteuk. Kita jadi digedeg gitu dah. Beda deui gedeng jeung gedeg atuh. Oh, gedeng juga teh gedeg. Atau Dewi gedeng potong beuheungna. Cicing. Sae. Dewi Gedeng Patang Lodaya. Iya. Lajeng deui palai dicanakeun kemang 100 rupiah tapi anu seungit nangan sahiji. Uluh. Gampang atuh da milarian kemang 100. Anu hiji lalap-lalap kana minyak seungit. Nah, teteh ngomong manehna diseung-seurikeun ku manehna kumaha teh? Ada batur mah eueuh. Niku aing dihakan. Kembang 100 rupiah seungit dengan sahiji. Iya. Deui-deui palai disanakeun kepat ke si Badaru, kepat ajaib, kepat anu tanpa dikepatkeun ku jelema. Kepat hepan meureun panganten teh hareudang anu sok ngipasan kitu tapi eta empan ku jelema, tah ieu mah kipas teh ngiplik ke sorangan, teu dikipaskeun ku jelema. Babari kunaon? Nitah monyet. Ulah sia teh ku jelema. Lain mun jauh pikiranna teh nya. Gampang teh ngomongna teh. Palai dipangyeutkeun bedil karantaka bedil anu tanpa diseungeut ku jelema sing beledug dina waktosna oleng panganten. Andun iya wacana nuang hui sumogol. Nya kenana waktosna nikah teh but teh hicut. Kada sepikerekeun. Wartoskeun teh bedil. Nya. Bedil karatan. Bedil karantaka karatan. Ai sieu nya sungutna teh. Lajeng tuluy deui wa nyuhunkeun ku kurilingan di alun-alun numpak kareta binarom tapi digusurna teh lain ku kuda tapi eta kareta teh digusurna teh ku denawa ngaranna teh Detia Kalawin Sagni. Itu mah liur aing pamentana loba teuing. Kamana atuh neanganna ka mana atuh ka mana neanganna eta anu dipenta. Alah. Sarere jeung saliwat ti barkatu sabarkato. Ngos. Ah, atuh. Kitu wa. Kareta binarom nu digusur ku Detia Kalawin Sagni. Ieu. Lajeng tuluy hayang gamelan Silokananta. Gamelan? Beuh. Sarona geus ditungtut dijualan si Dani.